Lemberit lem panci, hayang irit kawin ka banci. Geuning geuneuh digalai mundi. Geus ya keur naon ngabulung we sorangan? Euy, aing kararasa we batur. Heeh pan aing kasih cai euy ti ladeuh. Tos naon teh cai? Tak balong coba anak aing ceurik wae hayang akuarium cenah dis euy. Hah? Akuarium? Heeh. Akuarium nu gede nu leutik. Ah nu leutik we jeung budak. Nu leutik mah di urang. Bener. Bener. Dibeli sok ku aing bawa ka dieu Jung. Heuh, sok atuh. Tanggon di dieu nya. Jung. Tong bawa ku aing. Wah ieu nya. Heeh. Aing moal teh neangan ka pasar. Heeh. Oh sok. Jara rongkeun euy ah. Aduh, hampura manur euy, lillah. Maneh lila teuing atas di mana nyokot akuarium ieu. Hampura manur, ieu tuh budak kurang tuh. Bener ieu pisan ka hayang udak aing teh ieu tadi. Dis. Oh, duitan lah tuh. Aduh, duit hayang Masalah duitan gampang ya. Kudu sabaraha ieu teh sidik. Nah, sok sabaraha we urang mah hayang ubud pokona mah. Sabaraha we? Ubud deui. Salawe. Tongting salawe atuh euy. Aduh aing mah menang 5 bungkusan rokok atuh. Loba-loba teh sabaraha atuh ieu teh sing bener. Geus lah cepet bae urang dijual cepet tah menang meulina mah cepet gocap. Bae lah tokol gocap mah lah cenah naon. Mau bisa dikurangan. Eta geus menang ngurangan gocap hayu wae dikurangan wae. Jigo. Geus cepet geus. Cepet. Heeh. Deal ku aing dibeli cepenya. Heeh. Tapi kieu lah ya urang tadi. Kumaha? Ya, sidik. Urang teh boga duit di ADD-nya. 100. Heeh. ADD teh rek ka dieu ayeuna. Heeh. Tangkenya ku maneh tagih we ka ADD. Ah, aing mah kata pungguh gerak. Anci keneh jeung aing tas teleponan. Bener. Cius. Serius. Asli. Mi apa? Mimi pokoknya namanya dakon dah. Heeh. Nya aing kan budak ya, ada apanya? Siapnya? Heeh, Jing. Nuhun. Ayo. Ada di euy. Ada di. Dia ada di dia. Hah. Ada. Madik. Kumaha lah. Apa kitu? Ya cek mak nurut cenah. Duit 100.000. Oh, Mas Nur. Sih, urang boga hutang 100 euy ka Mas Nur. Tapi kan ente ge boga hutang ka urang 100. Aku poho. Anjir. Heueuh nya aing tuh hampura da dieu nya. Poho. Jadi kumaha ieu? Aing jaka ngajual akuarium ka si Mas Nur untungna mah aing. Untung jadi buntung. Hah? Untung jadi buntung. Emang naon maksudna teh, Dik? Jadi kieu Dedi tadi teh urang teh. Manur teh datang nya kecil gitu. Nanyakeun akuarium. Kabeneran urang teh aya. Kurang teh dibikeun, daek dijual, daek dibeli ku Manurna. Dibutna duitna di Adedi. Oh, nya ari kitu mah. Didinya kan rek jual akuarium ka Mas Nur. Enggeus dijual nama dibawa akuariumna. Heeh, Mas Nur teh meta didutan ka urang. Heeh, ku urang didutan ka Mas Nur, tapi kan ente ge boga hutang 100 ka urang. Bayar lah tuh, isukan hutang mah, isukan bayarna. Cokot dewe akuariumna. Bayarna yeuh bayar, sayang udud. Urang mah geus lunas atuh di mana teh. Yo. Geus cokot ambil teu rugi mah cokot deui, cokot. Hayang udud aya. Cokot deui akuariumna ka Mas Hayang Nur. udud ieu. Hayu ang cokot ke. Hayang udud mung. Nah, Nyos pemirsa. Bala-bala dicocol sama saus. Mantap. Manur, Woi, burak naon euy? ieu berak bala-bala dis. Menta tuh euy bala-balana. Duh, ente mah goreng milik. Hiji-hijina deui ya gadis. Oh deui euy hampura. Munti tadi ka diona. Ninggal hiji-hijina. Lah, hegat we eueuh mah urai katonggoh we. Wae hampura eueuh deui euy. Gebok Manur ku aing hakanana dibawa tah. Untung tepak kapanggihan ku si Didis euy. Anjir, bala-bala aing ka mana? Aing mau dibanjut ku si Didis gitu. Aingnya si Didis. Action. Lemberit lem panci, hayang irit kawin ka banci.
Eleh gening nureuneuh digalai mundi. Geus ya keur naon ngahulung we sorangan. Euy aing kararasa we batur. Heueuh pan aing tas dicai euy ti ladeuh. Tos naon teh cai? Tak balong coba anak aing ceurik wae hayang akuarium cenah dis euy. Hah, Hup, hup. akuarium? Hup, hup. Sok kitu. Action. Hah, akuarium? Heueuh. Akuarium nu gede nu leutik. Ah nu leutik we jeung budak. Nu leutik mah aya di urang. Bener. Bener. Dibeli sok ku aing bawa ka dieu Jung. Heueuh sok atuh. Daguan di dieu nya. Bawa, Jung. Coba bawa ku aing. Wah ieu nya. Heueuh. Aing moal teh neangan ka pasar. Heueuh. Oh sok. Jara rongkeun euy ah. Aduh, hampura manur euy lila heuh. Maneh lila-lila teuing atas di mana nyokot akuarium ieu. Hampura manur ieu tuh budak kurang tuh. Hup. Action. Bener ieu pisan kahayang udak aing teh ieu tadi dis. Pak duitan lah tuh. Aduh duit, aduh. Masalah duitan gampang ya. Kudu sabaraha ieu teh Sidik. Nah, sok ke sabaraha we urang mah hayang ubud pokona mah. Sabaraha we? Ubud. Salawe. Keke reungit. Anjing, Reungit. Aku sampai terkejut. Oh, teh kerjut. Salawe sabaraha ya? Lah hareup teuing sok. Yang penting menang sabungkuseun aing mah. Ulah kitu sia teh, tekan 100. Ku aing ditawar salawe Sok. teh. Hup. Action. Kongting salawe atuh euy. Aduh aing mah menang 5 bungkusan rokok atuh. Si anjing loba-loba teh. Sabaraha atuh ieu teh, sing bener. Geus lah cepet bae urang dijual cepet tah menang malina mah cepet gocap. Baiklah tokol gocap mah lah cenah naon. Mau bisa dikurangan. Eta geus menang ngurangan gocap hayu wae dikurangan wae. Jigo. Geus cepet geus. Cepet. Heeh. Heeh, deal ku aing dibeli cepenya. Heeh. Tapi kieu ya urang tadi. Kumaha? Lah batuk kenapa sih? Batuk biasa. Action. Ya, Sidik. Urang teh boga duit di ADD-nya. Heeh. 100. Heeh. ADD teh rek ka dieu ayeuna. Heeh. Tangkenya ku maneh tagih we ka ADD. Ah, aing mah kata pungguh gerak. Anci keneh jeung aing tas teleponan. Bener. Cius. Serius. Asli. Mi apa? Mimi pokoknya namanya dakuan dah. Heeh. Nya aing kan budak ya, ame atuhnya. Siapnya. Heeh, Jik. Nuhun. Yuk.